Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Insani Fitria Abidah ti kelas 10 MPLB 3. Dongeng Sunda sakadang careh. Di hiji balong aya entok keur neangan hakaneun. Upama aya nu ngocopok gancang diburu. Biasana lauk naon wae upama diudak ku entok sok beunang. Sabab sakadang entok upama ngudak lauk ngan wungkul di beungeut cai, tapi di jero cai ge bari telem bisa. Kusabab di balong eta loba laukna, muka hawe poe eta entok bebeunanganna loba. Capek neangan hakaneun entok teh mandi tuluy nyaliksik. Bulu-buluna nu kusut dibeberes ku pamatukna nu jeber nepi ka lemes. Malah harita mah saenggeus mandi teh tuluy nundutan dina nusa di tengah balong. Rada lila nundutanana, nepi ka kasarean beuteungna geus lapar deui. Kacaritakeun di sisi balong di nu bala aya careung ngintip. Saenyana ti barang entok datang ka balong eta ge careuh teh geus aya, ngan teu aya kasempatan ngarontok dan norek dirontokna di tengah balong wae. Geus lila careuh neangan akal supaya bisa newek entok ngan teu manggih. Waktu entok ngojay deui, careuh ngateuyeub ka sisi balong, tuluy nyumput di nu bala. Cek pikir careuh, upama entok ngojay ka deukeut tempat panyumputan, kumanehna rek dirontok. Kajen teuing cenah ti gejeber kana balong oge. Ngan nyaeta entok teh kawas nu nyaho aya bahaya, tadaekeun ngadeuketan ngan paeh. Muka hawe poe eta careuh balik ka imahna mawa oleh-oleh daging entok pungkil pisan. Anak-anakna aratoheun dahar bareng bala kecrakan. Sakitu ti abdi, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.